Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 48. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana nyaeta judulna Samemeh Sartika. Ye yasana Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyongkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Nurutkeun kailaharan nyebut ka jelema gede mah sok anggeus ku ngaranna bae jeung tara make basa lemas najan anu disebutna Raja Agung oge. Contona Julius, Victoria, Bonaparte atawa jelema gede liana Columbus, Goethe, Lincoln jeung lian-liana. Jadi lamun kuring ngan nyebut Sartika wungkul teh dumeh dina pandangan kuring mah Sartika teh jelema gede cukup gedena nepi ka moal kaliru jeung Sartika bidan di Cimuncang atawa Sartika guru SR Jawura atawa Sartika sekretaris CP Percaya. Tapi pasti nu dimaksud teh Nyi Raden Dewi Sartika siwi Sunda anu nepi ka poe ieu mah pilih tanding jasana tah Sartika eta. Supaya ebreh kumaha gedena jasa Sartika ieu dihandap aya sawatara catetan anu patula patali jeung kaayaan pangajaran rakyat di Indonesia zaman Samemeh Sartika. Minangka tatalu hade lamun kanyahuan heula yen di Sunda nepi ka taun 1853 masih keneh rea bupati anu teu bisa nulis aksara ropen, maksudna aksara Latin, kecap Latin basa kosta tina European. Bisa jadi aya nu teu percaya malah nyengserikeun. Upama disebutkeun yen dina taun 1833 aya keneh wadana anu nanda proses verbal atanapi berita acara ku sisi ieu lain dongeng tapi realita anu nyata saperkara dumeh harita mah acan aya setempel katut mangsina. Kaduana dumeh wadana-wadana rea anu bekieun nyepah atawa nyisig. Katiluna moal power aya nu malsu da anu bisa maca nulisna ge pohara arang kenehna. Malah anu bogaeun mangsi oge di sakawadanaan teh bisa jadi ngan opatan limaan bae. Para mitra bade percanten mangga bade henteu oge teu sawios yen RAA Martanagara Bupati Bandung anu kawentar Bhinneka Teu diajar maca nulis aksara Latin teh ku Raden Saleh Sarip Bastaman ahli gambar nu kamasur teh aya dina wawacan-wawasan yasa anjeunna diseratna ku aksara Sunda. Kitu deui bade percanten mangga bade henteu ge mangga yen Ki Boncel budak purah ngarit asal ti Singaparna sarta engkena jadi Bupati Caringin jujuluk Temenggung Wiradijaya ginuluran darajat teh teu pira dumeh bisa maca lancar jeung nulis beres. Diajar ku urut dununganana Nyonya Kontrolil Bogor zaman jadi badega purah ngurus kuda. Dina hiji dokumen anu nyaritakeun bab nu bisa maca nulis Latin di Sunda kuring kungsi maca bagian anu pohara lucuna nepi ka asa dina dongeng kieu cenah. Hiji wadana marentah kacamatna supaya kaayaan panen di kacamatanana dilaporkeunana ku aksara ropen ulah ku aksara Sunda. Camat pohara bingungeunana sabab teu bisa nulis Latin. Ari rek ngengken ka saha da zaman harita mah teu aya sapisarateun. Piraku ari kudu ka asisten residen onaman hadana bae eta camat teh wanian jeung resep heureuy. Dina mangsana lapor top nyokot kertas tuluy jiga nu nya nulis. Estuning sakoret-koretna bae da teu bisa. Anggeus nulis sok didikeun ka upas. Zaman harita mah nu disebut upas teh nya pesuruh, nya polisi, nya jongos. Laporan teh sina dianturkeun ka wadana, dieceskeun heula
yen badarat nama panen sausum eta di sakacamatan Mulus sarta Cukul sawah 10 KB hasilna jumlahna sakitu ratus koyan. Nepi ka kawadanaan upas teh ngasongkeun laporan ku wadana ditampanan bari dangdak dengdek jeung kerung bangun aya ka teu panuju atuh upas teh maniko kompodan sieun. Maklum upas zaman baheula paribasana pae hirupna gumantung ka menak. Sanggeus surat dibulak-balik serta didangdak dengdek, wadana teh nanya ka upas anu tungkul ngeluk bawaning ajrih. Kumaha cenah badaratna ti juragan maneh? Upas cedok nyembah pok ngajawab omongan nu geus meunang ngapalkeun ti kacamatan teh. Sumohon timbalan saur rayi gamparan panen sausum ayeuna di sakacamatan Mulus sarta Cukul sareng sadaya 10 hasilna jumlahna sakitu ratus koyan. Tah cocok jeung nu ditulis di dieu. Syukur kitu. Bejakeun ka juragan maneh. Engke deui lamun nyeun laporan mending ku aksara Sunda deui bae kitu. Aksara juragan maneh teu pati beres kitu. Rea anu bingkang. Bari malik jeung neuteup laporan wadana teh ngomong sorangan rada tarik da kadengeun ku upas ge. Lain bingkang keta aing nu teu bisa macana. Tah nepi ka aya kajadian kitu dina pertengahan abad ka 18 teh. Para mitra teu kudu kaget teu kudu heran najan bisa jadi aya anu imut kanjut oge. Sabab zaman harita mah kabilang lumrah sarta ilahar bae menak teu bisa aksara Latin teh. Di mana teh teuing zaman harita aya sakola cara kiwari. Ku contoh-contoh anu sakitu basajana urang ayeuna bisa nyipta sarta ngira-ngira sakumaha gedena jasa-jasa sartika. Ayeuna teh aneso teh aya ibu ieu ibu itu ngedegkeun sakola. Bisi sakitu can cukup da tadi ge disebutkeun ngan minangka tatalu bae ieu dihandap aya catetan-catetan anu puguh dokumentasina hade ku urang dipake ngukur gedena jasa sartika. Kacaritakeun sanggeus pamarentah jajahan ngayakeun aturan maksa melak alias kultur stelsil tahun 1830 ku pamarentah jajahan pohara karasana yen laporan-laporan jeung daftar-daftar teh kudu ku aksara ropen. Tapi harita nu bisa maca nulis aksara Latin teh bisa Sunda reana beunang diitung dina ramo. Malah hiji-hijina bupati di satana Sunda anu bisaeun maca nulis aksara Latin teh ngan Bupati Ciamis nyaeta RAA Kusumadiningrat. Malah di Pulau Jawa bupati anu bogaheun pagawe bisa nulis maca Latin teh ngan anjeuna eta pagawe teh mantri kabupaten. Nya tuluy pamarentah kolonial teh ngumaha ka dalam Ciamis. Dina tahun 1838 ku jasana dalam Kusumadiningrat bisa Indonesia nya harita di Ciamis mimiti pisan aya sakola pribumi atanapi Indesland School anu resmi disebutna sakola kabupaten. Ari guruna eta tea juragan mantri kabupaten anu dijungjung lungguh disapangkatkeun jeung wadana malah make milu seba alias kumpulan bulanan di kabupaten sagala rupa mere laporan diserbutna ge wadana sakola. Hanjakal anu nyusun ieu pedaran henteu pangparatan saha jenenganana eta guru anu pangcikal-cikalna di sanagara Indonesia manawi aya putra Ciamis anu uninga riwayatna mugi luntur galih karasa medar dina majalah Mangle kanggo dokumentasi urang Sunda sumbangkeun kana dokumentasi nasional. Manawi aya putra putuna anu tiasa nuduhkeun di mana dibukana eta sakola pribumi anu pangcikalna di Indonesia teh. Walhasil sakola cikal teh mimiti ayana di Ciamis sarta pikeun zaman harita mah tangtu bae sanes karana oge sarwa rea kakuranganana. Malah pangajaran pokona oge ngan semet maca, nulis, ngitung jeung tata krama. Jabati eta mah dianggap pangajaran pangjangkep bae. Nu jadi guru teh disebutna mester. Basa Kosta tina Lehrmeister
Ieu sesebutan mester nepi ka awal abad ke-20 sok kadenge keneh tina ucap nini-nini anu geus karolot. Nepi ka kira-kira tahun 1810 bisa jadi leuwih awal, kapala-kapala sakola teh masih keneh diwenangkeun make pakaian kabesaran nurutkeun tahapan gelarna, pikeun rangga, pikeun kanduruan atawa anu henteu boga gelar oge aya pakaian kajenenganana. Sinjang didodotkeun, celana hideung, baju hideung make pasmen, atanapi nurutkeun luhur handapna gelar tea make peci dinas. Dipakena ngan dina kumpulan resmi anu gede bae, ari sapopoe masuk biasa bae. Hanjakal henteu kapendak cuk-curukanana anu tegas ti iraha atanapi tahun sabaraha eta para mester disarebut mantri guru. Ari sesebutan kepala sekolah mah sidik di zaman revolusi tahun 1845 anu dipaloporanana ti zaman Jepang keneh kira-kira 1843 sanajan harita mah henteu prah sarta anjrah. Pamarentah jajahan beuki kasedek ku pangabutuhna, perlu rea make jalma anu bisa maca nulis sarta ngurus kepentingan jajahan ngagunakeun aksara Latin nya tuluy ngipuk. Dina tahun 1848 najan kaayaanana sarwa lumayan tapi da butuh, pamarentah jajahan teh tuluy ngadegkeun hiji baca deui. Hiji sakola anu disebut nama Sakola Menak di Bandung. Disebut soteh Sakola Menak, lain dumeh pangajarana luhur. Da ari sifat pangajaran mah henteu leuwih luhur batanu diajarkeun di sakola kelas 2 tahun 1800. Jadi atuh pohara jauhna upama ku urang dicipta sarua jeung Ospia of Leading School for Inland Amtenaren tahun 1820 oge. Ieu mah disebut Sakola Menak soteh, dumeh anu ditampa jaradi muridna ngan para putra bupati, patih jeung wadana bae. Lamun putra camat kudu putu bupati atawa aya turunan bupati. Leuwih handap teh eta mah lapur ngan ukur menang sakola dina impian. Memang pikeun zaman harita mah karasana luhur pangajaran di Sakola Menak teh. Lamun ngingetkeun yen para bupati ge rea keneh nu lolong aksara, komo umumna rakyat mah. Beuki lila ku pamarentah kolonial beuki karasaeun bae yen nu bisaeun maca nulis Latin teh kudu sing rea, walhasil kudu rea guru anu ngajarna. Kajurung ku kabutuh penjajahan tea nya tuluy dina tahun 1850 hiji yen sakola ipukan pigurueun pribumi atanapi Quick School for Inland Underwizard di Surakarta. Lucuna teh dumeh pangajaranana leuwih luhur batan di Sakola Menak. Nurutkeun takeran tahun 1850 hiji ieu teh malah diadegkeunana oge kalayan bisluit Raja Willem van Orange da nepi ka disarebut Sakola Raja atuh bawaning ku luhur. Paturut-turut jeung ngadegna Sakola Raja teh di anu bareto disebut Gang Kaweni di Weltervreden kiwari mah Jakarta, pamarentah ngadegkeun Sakola Dokter Jawa. Gedongna anu ayeuna dipake Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atanapi RSPAD. Bisi aya nu kaget dumeh eta sakola dokter make Jawa-Jawa kitu, perlu geuwat diterangkeun yen istilah Jawa zaman baheula teh maksudna mah Indonesia. Jadi masing Samsul Bahri nonoman Minangkabau atanapi Yohanes Petuael ti Ambon atawa Alexander Mongondo ti Minahasa oge kaluaran sakola eta mah daek teu daek disebutna dokter Jawa bae. Sababna aya patalina jeung politik jajahan. Da harita teh ari Netherlands Oost-Indie mah di jagat henteu rea nu nyahoun. Henteu cara disebut Jawa. Kamasyhur kopina, kamasyhur kinana, kamasyhur gulana, cindakna kamasyhur hasil bumina. Malah bejana di Mekah oge urang Arab kasakur anu daratang ti Indonesia, wabuhna teh ngan ka Jawa bae. Boh urang Sumatera, boh urang Kalimantan, atawa bagian Indonesia mana bae, harita masuk diserebutna urang Jawa bae. Malah ari cek beja mah wani sarta kolu nyebut Jawa Baghar atanapi sapi Jawa. Walhasil
harita teh aya sakola pidokteran anu disebutna sakola dokter Jawa. Eta teh sabada Walanda ngajajah urang kira-kira 300 tahun dilana. Kituna teh bane bae kadong dora ngayakeun sakola pidokteran dumeh rea Walanda anu paraeh ku rupa-rupa sasalat jeung pagebug. Teu bakarya nu paraeh mah duka teuing. Dina tahun 1860 genap patali jeung beuki rea ni kabutuhna anu bisa maca nulis aksara Latin deui bae, pamarentah jajahan teh ngadegkeun deui sakola pigurueun pribumi anu kadua. Sakali ieu mah di Bandung. Sakola ieu oge ari ku jalma rea mah disarebutna sakola raja bae. Genap tahun ti harita atawa kurang leuwih 300 tahun ti sabada kapitalis Walanda Cornelis Houtman melaksiki kolonialisme di Banten tahun 1868 puguh bae anu ngajajah teh tambah rosa mikabutuhna jelema anu bisa maca aksara Latin jeung ongkoh ari ayeuna mah najan acan rea tapi geus mimiti culcel bekasan sakola pigurueun di Bandung teh nya tuluy harita mitembeyan culcel ngadeg-ngadegkeun sawatara sakola handap pikeun urang pribumi anu disebut Lagere School for Inlander atawa sok dipondokeun Inland School atanapi sakola pribumi. Harita teh bari ngabeberes ceuk barudak ayeuna mah menertibkeun pangajaran-pangajaran di sakola menak, sakola pigurueun jeung sakola dokter Jawa. Para mitra mangka awas ngadeg-ngadegkeunana sakola teh lain dumeh celik putih celak herang supaya orang Indonesia pinter sawajarna tapi ngipuk atawa ngadeder calon-calon gesan pagawe pamarentah jajahan gesan ngabulaan kepentingan nu ngajajah. Patali jeung ayana melak maksa atanapi kultur stelsil teh puguh bae anu karasa butuhna teh lain ngan anu bisa maca nulis bae tapi teu kurang butuhna ku anu sakadar sakirana bisa atawa ngarti kana urusan tatanen jeung ingon-ingon supaya penjajah bisa lebih cukul panen hasil bumi Pulau Jawa nyaeta tina kopi, kina, teh, gula, bako, karet jeung nu sejena. Jeung kudu aya nu ngatur leuweung, nu mana nu manang dibukbak, kumaha ngabukbakna, nu mana anu kudu ditutup jeung sajabana ti eta. Kajurung ku kaperluan-kaperluan eta nya tuluy pamarentah jajahan dina tahun 1875 ngadegkeun sakola tani jeung sakola dokter hewan di Bogor. Lantaran aturan melak maksa teh raket patalina jeung kakawasaan pamong praja dina ngamimitian mah bekasan sakola tani teh aya anu diangkat jadi asisten wadana atanapi camat. Malah kabeh dienakeun mah aya nu bisa jadi bupati, tapi lila-lila mah sakola tani teh khusus pikeun ahli tatanen bae. Babakuna sabada melak maksa dikubrakeun dina tahun 1814. Dina tahun 1878 sakola-sakola menak ditambahan di sababaraha tempat sarta ayeuna mah pangajaran basa Malayu teh dijieun pangajaran ujian henteu sesemben cara nu enggeus. Ari basa Malayu nu diajarkeun teh eta teh anu disebut Melayu tinggi, eta teh geuning anu make syahdan, arkian, alkisah, hatta, maka, sahibul hikayat jeung sajabana ti eta. Patali jeung basa Malayu di sakola menak baheula kuring kungsi ngadenge dongeng Suwargina Mama Surya di Raja. Saur anjeunna dina hiji mangsa aya wadana kudu nyieun laporan bab kaayaan pare patali jeung halodo anu pohara bangetna. Dina laporan teh wadana teh make basa Malayu anu lamun ku basa Sunda mah di kawadanaan kuring mah kaayaan pare henteu matak salempang sabab najan dieuweuhna oge tara euweuh pisan kitu lamun ku Sunda mah. Tapi dina basa Malayu laporan teh bet jadi kieu. Perihal padi dalam kewadanaan saya tidak ada yang takut sebab saya tidak adanya juga tidak adanya. Ari sakola handap nu diadeg-adegkeun ti tahun 1872 teh harita teh geus meunang sawatara puluh atawa ratus bekasan anu tamat. Pikeun alam harita pohara rarisna sirikna teu unggal nu bisa maca nulis jaradi priyayi.
ngamimitianana sok jadi magang atanapi volunteer anu teu digaji ngan ukur dibere uang tulis saringgit sabulan. Zaman harga beas 3 sen saundem ieu teh. Aduh saundem teh duka sabaraha. Kobokan cenah kitu teh pamirsa. Ayanya dina eta tah dina dongeng Kang Ibing nerangkeun ukuran-ukuran. Hari tamah malah nepi ka kira-kira tahun 1808 anu sarakola teh henteu parebut paheula-heula cara ayeuna. Make rea anu kudu dibibita diomongan sagala rupa supaya daekeun. Dina eksamen anu naik kelas teh make dibere hadiah segala rupa. Malah anu naikna nomor hiji mah sok diajak nyarita ku bupati sagala. Awas, ieu zaman bupati kacida pohara pisan dipandang luhurna, diajak sasauran ku bupati teh sarua jeung meunang nugraha gede. Ditilik-tilik hasilna dina jero 20 tahun teh tina tahun 1872 dugi ka 1882 bet aya tanda-tanda anu matak hariwang golongan menak. Ari sababna dumeh rea anak somahan biasa malah anu tadina sakolana oge meunang ngolo meunang ngabibita ayeuna bet leuwih pinter jeung leuwih kapake digarawena ku pamarentah Hindia Walanda. Di ditu di dieu culcel anak Marhaen, anak Alnasan, anak Madkawi, Jaradi Priyayi, Jareneng palinter tur ngadeseh golongan menak. Contona upama bae dalam boncel tea. Kahariwang para menak tea ku pamarentah kolonial oge karasaeun. Mangkaning apan para menak teh dibelaan diipuk ku aturan anu disebut Aristokratenstelsel tea. Pikeun pisobateun pamarentah kapitalis. Walhasil maranehna misobat kaum menak nepi ka ngayakeun Aristokratenstelsel teh lain medal tina hate anu uning ngagencelang herang, tapi kalawan pangarahan supaya kaum menak bisa ngabantu ngagunungna kapital Walanda. Ari ieu dibere rasa hariwang. Tapi perkara kecil. Pamarentah jajahan teu kakurangan akal, nyieun bae 2 rupa sakola handap nu geus ayakeun antep khusus pikeun sing saha bae disebut weh Tweede Klasse Inland School, cek urang mah sakola kelas 2. Ari anu khusus pikeun golongan menak nyieun deui sakola khusus disebutna Erste Klasse Inland School, cek urang mah sakola kahiji. Aduh hapunten ieu nya bilih lalepat lebih sanes bilih tangtos lalepat ieu teh. Mang Cacep teh nya dina macana teh. Keun welah nu penting mah kitu we panginten hartosna. Cek urang mah sakola kahiji anu ditampa jadi murid, dina teorina mah ngan wungkul para putra menak bae. Dina tahun 1813 ieu sakola kahiji teh ngarangsod jadi Holland Inland School atawa dipondokkeun jadi HIS. Tapi ari pokona mah angger bae jadi standar school. Bedana jeung sakola kadua teh dumeh diajar basa Walanda sarta ijazahna disaharkatkeun jeung ijazah sakola Walanda Openbaar Europe's Lagere School. Eta kabeh sakola naon bae, boh nu luhur, boh nu handap, diadegkeunana ku pamarentah kolonial mah cek hakekatna henteu kurang henteu leuwih jaba ti pabrik atawa ipukan calon-calon pagawe pamarentah anu aci-acina mah ngabantu rekahna kapital penjajah dina lingkungan Imperium Walanda. Bawanding ku butuh-butuhna ku calon-calon pagawe, sawatara sakola mah nepi ka ngayakeun dana diajar atanapi studi burs nyaeta ku jalan mere duit jajan ka murid-muridna kalawan kontrak. Yen lamun murid teh geus tamat sakolana misti serta kudu digawe pikeun kepentingan pamarentah kolonial. Ari geus karuhan loba serta leuwih ti cukup mah calon pagawe teh pamarentah jajahan oge henteu inggis-inggis nyetop duit jajan pikeun para siswa dina tahun 1820. Malah saterusna mah anu rek sarakola kadarinya oge dihesekeun. Boh kudu nempuh heula ujian nu berat, boh ku ngayakeun tanjakan-tanjakan nu bangga. Bareto mah keur butuh, lain ngan dibarere duit jajan bae barudak teh, tapi disina garinding, disina make pet tina leken hideung, disuat ku benang emas, make lambang sakolana masing-masing, pa alus-alus paherang-herang.
dahar nginumna matuh sarena dihaja disadiakeun digenah-genah dijongosan di babuan dahar kariam pake karirap maklum atuh kanu keur dipikabutuh dijatnikakeun pisan. Ari geus henteu butuh mah wah sabalik nanti kitu diurang ku alpuka swasta beki tambah rea anu ngadegkeun sakola boh sakola handap boh sakola menengah rereana eta sakola swasta teh marake dadasar nasionalisme. Nenjo kaayaan kitu ayeuna mah anu hariwang teh pihak pamarentah jajahan. Lamun seug bangsa Indonesia palinter sarta jadi nasionalis atuh galagat runtagna pamarentah kolonial gara-gara lebur ajurna modal Walanda nya tuluy nyoba-nyoba ngayakeun aturan ngawatasan sakola. Eta aturan disebutna Wildeskulen Ordonnantie anu diasongkeun sarta ditolak satakar tenaga ku rakyat dina tahun 1830. Saterusna kumaha mekar-mekarna persakolaan di urang sabada pareum abad ka-18. Moal dipedar di dieu para mitra area anu ngajamanan ku anjeun malah ari dugi ka usum Wildeskulen Ordonnantie mah sakadar bari ngaliwat kungsi kasabit-sabit. Eta catetan-catetan di luhur kabeh oge ngagambarkeun kumaha kurat karetna jeung tinggaleunana kaayaan pangajaran di urang. Soteh pangajaran anu nurutkeun tarap barat jeung takeran internasional baris karasa kumaha ngeteyep sarta ngarayapna. Upama urang terang yen di Inggris mah upamana geus di tahun 1115 geus aya universitas ari di urang kakara sabada 8 abad ti harita mitembeyan ngayakeun sakola kabupaten turu kumaha tarapna tah upama nili kalebah dinya kakara ku urang baris karasa sarta kacipta sakumaha gedena jasa sartika anu dina akhir abad tukang ngayakeun sakola kautamaan istri teh. Tindakan sartika kitu lain ngan gede pangaji jasana bae tapi radikal teu kapalang tanggung nungtun barudak awewe tinu poek kanu caang ku praktek. Sanggeus urang nataan kamajuan pangajaran hade lamun urang nataan pincangna pangajaran pikeun lalaki jeung pikeun awewe di Indonesia. Malah disebut pincang mah alus keneh teuing meureun bisa keneh lempang cingked-cingked ge ieu mah pibaseunana ge dungklak dingkluk gerapek bandingkeun. Najan dina prinsipna pamarentah jajahan ngadeg-ngadegkeun sakola teh pikeun awewe lalaki tapi praktekna mah angka-angka reana murid lalaki jeung awewe teh pohara pisan tapawutna. Dina tahun 1877 jumlah murid-murid lalaki di sekolah-sekolah gobernemen aya 12.488 tapi ari jumlah murid awewe mah ngan 25. Sakitu teh make ditambahan ku pamoyok awewe barurung cenah awewe regejeug mah keurana haon teuing make sakola da moal jadi jaksa-jaksa acan. 22 tahun ti harita ditilik persentase mah undakna teh nepi ka 12 kalieun tahun 1877. Tapi ari tatandinganana mah keukeuh bae pohara ganyorna. Cek statistik tahun 1888 reana murid lalaki aya 24.732 tapi awewe mah ngan ukur 300 hiji. Ngarah leuwih tetela geura urang rendengkeun eta bilangan anu dua teh nyaeta 24.732 dibagi 300 hiji tetela. Ieu pincang sarupa kieu anu ngahudang tekad sartika teh. Kumaha paeh posona sartika ngudag tatandingan anu pincang teh? Kusakur nu jujur sarta beunta mah geus moal dipungkir deui. Nili kana eta kabeh urang teu kudu fanatik sartika, teu kudu kaufinis Sunda, tapi kalawan sawajarna kudu daek ngaku yen sartika teh kaasup salah saurang wanita gede jasa di Indonesia. Jasa gede anu kudu gede deui dihargaanana pantes sarta meujeuhna upama sartika diaku pahlawan nasional Indonesia. Sakitu cenah pamirsa ieu teh panginten ieu mah katerangan nerangkeun sakola-sakola zaman kolonial atau napi zaman Hindia Belanda.
Bogor 18 Oktober 1860 hiji. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.